Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ieu patepang deui sareng Bapa diajar bahasa Sunda. Dina danget ieu Bapa bade bedarkeun ngeunaan pangaweruh basa warna kalimah. Mangga hidup sadaya ngregepkeun naon-naon materi anu bade dipedar ku Bapa. Hidup sadaya dina minggu kamari hidup marantos diajar ngeunaan warta. Tah, dina contoh warta nu diajar dina minggu kamari aya nu disabit-sabit Bupati Kuningan. Pak Acep Purnama jeung Ketua LIPI Pak Iskandar Zulkarnain. Upama ditulisna dibrendelkeun mah bisa kieu. Hiji, Pak Acep Purnama teh Bupati Kuningan. Kedua, Pak Iskandar Zulkarnain Ketua LIPI. Tah, upama ditilik tina adegan kalimahna duanana oge kaasup kana kalimah barang. Ari kalimah barang teh nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupa kecap barang. Kira urang rucat perhatoskeun ieu. Jejer Pak Acep Purnama, caritaan Bupati Keterangan Kuningan. Pak Iskandar Zulkarnain, jejerna caritaana Ketua Katerangana LIPI. Tah eta anu janten mangrupa warna kalimah. Tengetan contoh sejena. Hiji, panana teh guru bahasa Sunda. Dua, bapana teh polisi di Tegalwaru. Kalimah katilu, lanceukna teh mahasiswa UPI Bandung. Tah contoh sajen anu mangrupa kalimah kecap barang anu janten caritaan. Warna kalimah nu kadua nyaeta kalimah pagawean. Salianti kalimah barang aya oge kalimah pagawean. Kalimah pagawean nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupa kecap pagawean. Ieu contona. Hiji, Pak Bupati ngaresmikeun kebon raya Kuningan. Contoh nu kadua, Pak Iskandar Zulkarnain diwawancara di Padabeunghar. Tah, mun upama dirucat mah jadi kieu. Jejer Pak Bupati caritaanna ngaresmikeun katerangana kebon raya Kuningan. Nu jadi jejerna Pak Iskandar caritaanana diwawancara kateranganana di Padabeunghar. Tah eta contoh warna kalimah anu ngarupa kalimah pagawean. Mangga tengetan contoh sejena. Hiji, Bulina nuju ngaulang di kelas 8. Dua, barudak rek arulin ka Taman Sri Baduga. Tilu, Yadi geus meuli buku bahasa Sunda. Hidup sadaya salianti kalimah pagawean aya nu katilu warna kalimah nyaeta kalimah sifat. Nu kumaha kalimah sifat teh? Kalimah sifat nyaeta kalimah anu caritaanana kecap sifat. Contona, hiji, Pak Bupati tegas.
Kalimat kedua, kebon raya Kuningan dipikaresep ku balaria. Upama urang rucat dina bagan maka jadi kieu. Nu jadi jejerna nyeta Pak Bupati. Caritaana tegas, katerangana teu aya. Nu jadi jejerna kebon raya Kuningan caritaana dipikaresep katerangana ku balarea. Mangga tengetan contoh sejena. Kalimat kahiji, Neng Imas geulis. Kalimat kedua, ayam jagote hese ditewakna. Jeung kalimat katilu, sapatu teh kurang jangkung hakna. Tah eta contoh anu mangrupa kalimat sifat tina warna kalimah. Kalimah nu salajengna nyaeta warna kalimah nu kaopat, nyaeta kalimah bilangan. Naon anu disebat kalimah bilangan? Kalimah bilangan nyaeta kalimah anu caritaanana kecap bilangan. Contona mangga titenan. Kalimat kahiji, Anda saat ini sedang mengikuti pembelajaran bahasa Sunda online di channel Aja Aya Sumarja. ribuan. Kalimat nu kadua, sawah Pak Adeng tinggal 2 hektar. Nah, upama kalimah tadi dirucat dina bagan jadi kieu. Nu jadi jejerna nyeta nu pariknik. Caritaana aya ribuan, katerangana kosong. Jejer sawah Pak Adeng, caritaana tinggal 2 hektar, katerangana kosong. Mangga titenan contoh nu sejena nyeta kalimat kahiji, anu can mayar iuran kariduaan deui. Kalimat kedua, kandungan biinah geus 7 bulan. Kalimat katilu, tabungan Dani geus hampir 1 juta. Tah contoh anu mangrupa kalimah bilangan. Hidup sadaya sakitu anu kapihatur anu tiasa disanggakeun ka hidup sadaya ngeunaan materi warna kalimah. Jantan warna kalimah teh aya 4 nyebutan deui. Nu kahiji nyata kalimah barang, kadua kalimah pagawean, katilu kalimah sifat, jeung kaopat kalimah bilangan. Nah eta nu kedah diemut ku hidup sadaya. Sakitu kapihatur lawan di akhiran wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.